اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae salat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saminggu 4440 diwir bekunya di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma. Begitu dulurna asup nyana dia milu asup teu kadeuleun ku penjaga, asup ka kapal nyana dia milu asup ka kapal teu kadeuleun eta mah geus ngan di jerona teu kabagian kursi kan atuh perekan pan nyana itu boga pisah ajeun geus kana mah cicing tapi teu kadeuleun datang aman biasa datang ka Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleun ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah. Terus saya ke Madinah terus balik ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang kemudian paspor nyana kan teu boga tanya paspor teu boga kadeuleu tanya mah kadeuleu barang balik mah kadeuleu meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah kadeuleu tanya tah ditangkap ku askar tangkap langsung disijin jadinya langsung sidang. Begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah kaayaan nyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeuleun kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirna tetep dikembalikeun ka Indonesia. Masya Allah ta ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampena tah maca sholawat Ibrahim Niyah 4444 saminggu. Cenah itu mal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji. Coba ge minimal ente kajun kuku mage ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah. Ya ngimpi ge untung. Masya Allah. Ada ieu sholawat manjur luar biasa. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah serangan-serangan nu teu pararugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakeun musim haji asup ka Arafah, asup ka Mina, asup ka Baitullah. Untung mun teu ka Mekah moal manggih riweuh tapi kuari keur bejeuna mengkikis pager betis supaya ulah terjadi. Di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah nu jelas NU aya Muhammadiyah aya Ikhwanul Muslimin aya Persis aya Persib aya Islam Khuruj aya HTI aya LDII aya NII aya komo orang lamun ka Tasikmalaya aya Islam Pegeningan aya Islam Torikoh macem-macem bari teu jelas. Tambah deui ku FPI di Jakarta wah loba aju urang Cisoka mah pan babarian asal dibere duit breg dek bener dek henteu milu ge pokona mah pimpinan Kiai Haji Nurjaya. Tapi anu sangat mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu.
Jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS, Ikatan Santri Istri Satu, lantaran sieun ke nu kolot na galak. Urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek, perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bage urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna. Nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri. Harapan SMA jara di wali harapan di universitas jara di wali atuh boro-boro universitas santri gese jadi wali kan rada deres doang. Sedengkeun anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama. Ai batur mah anu di partai, anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang. Ai santri mah pan tanggung jawab penuh. Ai anu paeh siap nyalateun eta ngaran tanggung jawab. Ya ngaran tanggung jawab eta kos kitu. Ji pentingna ngariung moal ya. Diondang teu diondang datang aing mah ka jeung hukum mah. Eta tanggung jawab ngaran eta. Nu kos kitu tanggung jawab. Lain santri mah hese. Tadu bentak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri. Santri se-Indonesia kuari hanya 8 juta. Anu tegap nyantrina 4 juta, nu 4 juta runtuh. Tegap nyantri 4 juta. Nu 4 juta bagi 2, nu daek ngaji 2 juta, nu teu daek ngaji 2 juta. Tinggal 2 juta. Nu daek ngaji ka bagi 2, nu 1 juta bisa, nu 1 juta henteu. Tinggal 1 juta. Nu bisa ngaji, nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500, nu teu ngamalkeun 500. Nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji. Bea kabeh. Budak terjara di wali kabeh. Gugur di tengah jalan. Sementak aya bahasa kuari mah Islam di dunia bagaikan singa tidur. Jadi kermolor di singa ya. Kan di gudang-gudangnya tidak gudang. Asal ada tangkap pakai sama singa ya. Jadi urang mun dongeng-dongeng nukos kitu tapi yang jeung moal eureun-eureun. Eueuh tanggung jawab da di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkeun nu mana bae henteu rek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji acan teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas gitu. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah asana mau ki nyanding ya. Tah adu batak ulah katipu urang geus beta nu geus banggeus kahareupeun siga hade. Raramean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam gesan da pula ya tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui jan nu modern mah teu kasupkeun kana santri tah mah mandalungan tah mah nu kitu mah nu asli santri nu sabtu tadi teh eta sakitu deui jan kapotong kuno bobogohan
Aduh, kepotong ku HP bae. Ya Allah. Lamun urang nyaritakeun alam, mimiti alam teh alam arwah, kemudian ke alam dunia, isuk pageto alam barzakh, ke alam mahsyar, ke alam akhirat. Di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, Ibrahim gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya daratang ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiyq. Wallahu a'lamu bimuradihi wa adzin fin nasi wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah. Engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ke Jabal Abi Kubais, tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat kuari Abdullah. Kangjeng Nabi Ibrahim 4 jihad, mimiti ke arah barat, kemudian ke arah selatan, timur, utara, bahasana akur. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Sanyana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji. Hayu geura marunggah haji. Eta manusia aya nu ngajawab, aya nu henteu. Mun ngajawab sakali-sakali, mun 2 kali, 2 kali, mun 3 dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci. Terserah kumaha bae carana. Beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngegero, iblis CS naik. Cak iblis aing ge bisa nurutan kos kitu ieu. Hebat iblis ge. Ayuhan nas, malah pasehan iblis sial. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Hei manusia orang Cisoka tak iblis ditambahan ku Cisoka tak iblis belon. Allah geus bardukeun munggah haji ka marana coba hayu geura marunggah haji. Urang Cisoka brong kabeh ngajawab labbaik Allahumma labbaik. Nu 2 nu 3 nu 4. Tah lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim hajina haji mabrur. Lamun ngajawab seruan iblis bakalna jadina haji mardud. Pan tadi mah urang Cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan. Tuh sia nu ngomong kan mardud ya. Nauzubillah min. Nu mantak aya 2 tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya nu mardud. Babari tamang geus sakitu beta. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairan mimma kana, sapulang ti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, gas tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah, surga. Lamun balik di Mekahna leuwih jore minimal angger bekos gitu, berarti hajina mardud. Meme munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji ge teu make kopiah. Meme munggah haji teh osok bobonceng si mbak balik teh boh tambah
jeung si embok silaka ieu mah ieu tah ieu mardud ieu da kula bandek nanya bae ka urang Cisoka di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang loba anu mabrur tah loba anu mardud sakali deui nu mabrur apa mardud coba contohan saurang mana tunjuk saurang di dia mardud naudzubillah min baliklah cerita kiai mah daripada mardud mual ke Mekah jibloo can pugu karu ngisieun mardud dek mabrur dek mardud urusan Allah nu penting mah naik kapal Garuda di jero kapal teh aya dugelis sakitu bae hese bae neangan dugelis cara di Cisoka eueuh irung marancung di luhur kapal mah kulitna lelemu sarareungit deui di Cisoka mah ngaranna ge deukeut ka solear tu lain deui itu ieu carita haji sabenerna mah lain munggah haji bae salat ge kabagi dua aya anu mabrur aya nu mardud sarua bae sanajan puasa ge nu mabrur nu mardud zakat teh nu mabrur nu mardud sangkila ngaji bae aya nu mabrur aya nu mardud urang tarolah nyaritakeun ngaji bae lamun ngaji niatna lain karena Allah niatna hayang hebat mardud lamun urang masantren ngaji niatna hayang neangan dunya mardud lamun urang ngaji niatna hayang ngelehkeun batur mardud lamun urang ngaji kedah hayang jadi kiai mardud cacak-cacak masantren bae ge ka mabrur teh hese nu sakola mah neraka kabeh tah oh nu ikhlas jeung sakola mah eueuh eta geus hese karep di dinya doang geus kabaca oh langkah-langkah nu mardud jeung nu mabrur teh asal niat lain lillahi ta'ala mardud asal mardud jahanam tuh urang lamun nyaritakeun kos kitu di Kifayatul Azkiya inggis jasa santri ngaji maksudna endek hayang gagah elmuna hayang neangan dunya ngelehkeun batur kanyawan ku kiai-kiaina magahanana sarua ejeung ngajual pedang ka jelema nu deuk ngabegal haram sarua bae kiai lamun maksakeun bae kos kitu kiaina mardud jadi neangan kiai nu mabrur neangan satiu mabrur hararese lolobana mardud bae kabeh ngan lumayan mardud nya lumayan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah da ieu lalakon munggah haji lantaran geus ti dituna lamun memang baheulana ngajawab kajeun kuku mage ka Mekah bae lamun baheulana teu ngajawab sanajan suki ka bina-bina oh tetep bae hese bae tadi ka Mekah hese bae kajeun kuku mah baheula aya jelema ngajawab di alam arwahna duit teu boga dulur kabeh sararusah ngan nyana baheulana ngajawab babarieun Gusti Allah mah nyana keur cicing di tengah jalan jol bae aya angin topan wow kabawa kan bus datang ke Mekah ringsek ngan datang ka dituna tapi lain lalagaan aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae salat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid saminggu 4440 di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma begitu dulurna asup nyana dia milu asup teu kadeuleun ku penjaga asup ka kapal nyana dia milu asup ka kapal teu kadeuleun eta mah geus ngan di jerona teu kabagian kursi kan atuh oh berekan pan nyana itu boga pisah ajeun geus nyana mah cicing tapi teu kadeuleun datang aman biasa datang ka Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleun
ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah. Terus ke Madinah, terus balik ngan pas dek balik di Jidah timbang barang, kemudian paspor nyana kan teu boga. Tanya paspor teu boga kadeuleu, tanya mah kadeuleu, barang balik mah kadeuleu. Meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah. Kadeuleu tanya tah, ditangkap paskar. Tangkap langsung disijin, didinya langsung sidang. Begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah kaayaan nanyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeuleuan kabeh heraneun askar ge. Polisi Arab, polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirna tetep dikembalikeun ka Indonesia. Masya Allah, ta ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampena tah maca sholawat Ibrahimiyah 4444 saminggu. Cenah itu moal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji. Coba ge minimal ente kajun kuku mage ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah. Ya begitu ge untung. Masya Allah. Nah iya sholawat manjur luar biasa. Gitulah cerita di alam arwah nu jelas mah jelema macem-macem berangkat ke tanah suci terserah kabeh gerak Allah deuk kumaha ge ke di persidangan akhir di akhirat nyangakeun sadaya-daya nu penting kuari mah urang daftar berangkat baheula mah bisa direncanakeun hayang tahun ieu hayang tahun itu hayang tahun itu hayang 5 tahun sakali kuari mah hese di Tangerang geus 12 tahun kuari bahkan 13 tahun mun kuari daftar umur 60 tahun tambah 13 tahun berarti diperkirakan datang ke berangkat umur 70 pae 73 tahun. Nah iya mayoritas kan di orang antara 63 64 dan tabasa bodoh urusanana nu jelas kos kitulah di urang teh kos kitu. Nah iya berangkat ke tanah suci rek ningali Baitullah, rek muteran Baitullah, rek sa'i. Hari nu ngabangun Baitullah saha kiai? Nu ngabangun Baitullah pertama malaikat Jibril, dilanjut ku Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Kebelah dieuna terus ngan anu aya dina Al-Qur'an adalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Kanjeng Nabi Ibrahim teh urang Sam nu kuari keur perang Suriah. Kanjeng Nabi Ibrahim diinstruksikeun supaya ka Mekah dibawalah Siti Hajar dalam keadaan gede beteung. Berangkat ke tanah suci datanglah kawadi kajurang lembah Mekah ngaranna didinya teh can aya ngabentuk Baitullah model kieu didinya dipanggieunkeun saung ku Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar tina tangkal korma sabagusna jeung sarekepna sapira palapah korma langsung disaungan, beres disaungan sapoe 2 poe 3 poe Kanjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikeun deui titah balik deui ka Suriah. Culak langsung naik kana onta. Cek Siti Hajar teh ka Ibrahim, kakak meureun lagi saruanya. Kira-kira gitulah. Ieu bangunna ungkag ingkig bae endeu ka mana? Teu ngajawab Kanjeng Nabi Ibrahim. Pan bangun dek berangkat tengah jawab Kanjeng Nabi Ibrahim ku sebab neuleuh pamajikan beteungna keur gede secara manusiawi cek Kanjeng Nabi Ibrahim banyak kudu ditinggalkeun pan ieu teh pagawean aing banyak kudu ditinggalkeun mah tapi instruksi Gusti Allah Ibrahim indit deui ka Suriah katilu kali cek Siti Hajar lamun memang ka Ibrahim kudu berangkat dek ditanya bae ieu kahayang sorangan atau parentah Gusti cek Kanjeng Nabi Ibrahim parentah Gusti lamun parentah Gusti nyanggakeun sok berangkat abdi berarti bakal diurus ku Gusti Allah
ulah sieun-sieun. Kangjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat. Tengah liuk saya tika-tikacan Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu Siti Hajar nyarita modal kitu, blong berangkat. Eta teh aya hikmah. Urang lamun nganterkeun masantren ka anak. Nah, begitu dek balik ulah nyileuk. Turutan Kangjeng Nabi Ibrahim. Geus bae begitu orang naik ke mobil, balik berangkat. Ulah ieu mah dadah. Mal betak ya kan hukum mah ge. Segala dadah segala mal betak geus bae sakuda diceun anak urang. Geus ulah anak sangkilang dadah geus teu aing mah teu main dadah-dadahan. Turutan Kangjeng Nabi Ibrahim betah ge. Tapi lamun leudeuy geus datang ka imah bapa lagi bae inget bae ka anak cenah teh. Aju anak lagi gundang gitu inget bae ka abah. Aju kuari mapan moal HP bobogohan jeung abah. SMS-an sial teh budak. Eta ulah. Ieu hikmah nanya sakali deui lamun nganterkeun anak ka pondok pesantren geus dititipkeun geus sasalaman geus ulah ngaliek deui. Balik turutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Siti Hajar ditinggalkeun sugan sedih henteu. Cek Siti Hajar lamun memang ieu parentah Gusti Allah pasti kaula diurus ku Gusti Allah. Sedengkeun eueuh sasaha sorangan di dinya dipangieunkeun saung tina palapah korma, masya Allah. Mun aya awewe di Cisoka model kos kitu ulah dikamanakeun Kilu Jaya. Ulah kumaha keun antepkeun habak. Tenang Siti Hajar. Kesimpulan nama ngalahirlah Siti Hajar sorangan. Masya Allah. Tidinya er-eran orok sakumaha biasa orok perbekalan aya kene. Tidinya langsung minum tina bekal ngan henteu anggeus. Kuranglah perbekalan dahaga nu aya katingali orok letahna kaluar semu nu hayang minum. Cai susu Siti Hajar can aya caian lantaran encan diisian ku nanaon. Siti Hajar langsung make beber bawa ti surya warna beberna beureum nu mantap dipake warna beber lantaran manehna beusi kanyawan ku maruna sebab Siti Hajar boga maru anu memang kata dina sinis bae. Baik anak itu ditahan make beber-beureum mantap datang ka kuari baheula mata awewe marake beber-beureum. Eta teh ti ditu da ti Siti Hajar. Kuari mah geus teu make beber awewe teh. Make bidan bae geus. Mantap darah rayut kuari mah awewe. Boga anak hiji boga anak dua sareng nu hamil bae kitu. Baheula mah ipis beuteug lantaran make stagen, make beber rapi. Jadi boga anak 12 teh teu gendut. Kuari mah boga anak hiji boga anak dua bau sakumaha eneng kolot. Bebe aju aya hikmahan lamun aya jelema sakolot baheula ieu mah mun aya jelema masuk kaguguran 2 bulan kaguguran 3 bulan kaguguran ulah hese-hese sakolot urang baheula teangan beber awewe sok talikeun ka dieu. Ditalikeun ka dieu asal nali bae ka dieu. Masya Allah hikmahna luar biasa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siti Hajar naik kasopa maksudna neangan jelema sugan aya jangan tatulu ditinggali ku Siti Hajar teu aya terus ka Marwah ningalian jelema beusi sugan aya jelema rek minta tulung teu aya neangan deui terus ka Marwah deui tidinya luak lieu kasopa deui luak lieu teu aya geus 7 kali aya suara kita ningali ke arah Zamzam. Pas ningali ke arah Zamzam malaikat Jibril keur nepakan taneuh atau diketikeun ku sampeanana ditambah ku jangjangna tak mancer cai saberkeun ku Siti Hajar kadinya. Waduh mandi Siti Hajar nginum luar biasa mawa jang anakna
kemudian di pandian anak-anak kadinya di lantaran terus bae mancer cek Siti Hajar bari di kamanaon gitu ngaranna dikulah ke cek Siti Hajar zam-zam teh bahasa Suriah hartina mun bahasa urang mah stop jadi eta zam-zam teh cai stop sebenarnya stop eureun gip cek urang mah eureun ulah terus bae jadi we ngaran zam-zam jadi mun ngaran kurang mah cai eureun sebenarnya eta mah eta stop zam gede gitulah cerita zam-zam masyaallah gitu cerita Siti Hajar teh 7 balik di sofa ka marwah ti marwah ka sofa ti sofa ka marwah ti marwah ka sofa jadilah kuari syariat ini ti urang toab sanggeus toab kemudian sa'i 7 balik didinya cukur beres geus sakitu haji ini eta umroh tinggal aya wukufna bae ka Padang Arafah babari doa Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadoa ka Gusti Allah di samping Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah kuari ge urang lamun deuk nyeun pondok pesantren eta bae doana ulah hese-hese asal disiapkeun bae pokona mah batuna 10 truk batu kalina 5 truk semen bae ujianana 1000 mah geus doana eta manjur tuh mah. Tapi lamun can aya semen can aya keusik can aya ulah wani-wani ngadoa eta tah mal manjur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kukula deuk dibere sakaligus beusi deuk ngabangun pondok, ngabangun majelis, ngabangun masjid. Doana mah tetep eta. Tabaruk ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri, para ustad beusi deuk ngabangun kukula diijazahan eta lah ketika letakan batu pertama kabelah dituna maca wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma dan sampai selesai sabaraha kieu macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha sabaraha bae ka dek 3 dek 5 dek 10 asal urang isuk-isuk ngideran eta komo na anu sugi mah ajak ngider ka dieu ngider maca wadduha abe naon ieu abe anggeus ieu sakurang teh maca wadduha barengan ku ente ge geunya ngomong emang naon nu kurang sagala-gala puguh wadduha ente ngabangun pondok ngabangun majelis mushola masjid eta masya Allah lain hiji lain dua aya kiai ngabangun teu anggeus bebejalah kasimkuring di jazahan eta begitu di jazahan eta dibaca we ku jana wadduha mutar wae di dieu datang ke masyarakat ge kaget kiai kunaon muter we abe anggeus wadduha wal laili hayo baturan ku sia wadduha ya jadi urang dinya karunya bu kiai cenah muter bae urang bantuan yuk eta sarua jeung pelet teh lamun urang khusu kan kurang manjur tah lamun khusu manjur urang mah teu khusu ge hayang manjur babari sebenarnya mah begitu geus beres pelet batu kan segede kieu tah di Cisoka makan make batu bener teh make batu timpahkeun ka tonggongna aya kan nyanan kumaha dia pelet eta kalah aing bogoh ka sia gege cenang atuh sajarna mah cenah teh kudu pelet kumaha geus bogoh teh heula tah eta timpahkeun ka huluna ngudag ge gitu jeung bogoh mah ilah lalakon tentang Baitullah dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim setelah Kangjeng Nabi Ismail gede gancang caritana bae kan gede tah Kangjeng Nabi Ismail teh dilongok ku Kangjeng Nabi Ibrahim panjang dongengna ieu mah singkatna dongeng bae gede akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim minta dibantuan ka Kangjeng Nabi Ismail dek ngabangun Baitullah Kangjeng Nabi Ibrahim jadi tukang basna Kangjeng Nabi Ismail kenek na
langsung nu nyodor-nyodorkeun batuna Kangjeng Nabi Ismail nu jadi basna Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu dibangun terus ngaluhuran teu kasodorkeun, maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun taraje jang naik bentukna batu, dikadinyakeun batuna ditumpakan ditincak ku Kangjeng Nabi Ibrahim, langsung batu ngapung sorangan. Eta kos dongeng batu ditincak esteger ngaranna, ketika beuki luhur batuna ngapung sorangan. Atuh teh batu bisa ngapung sorangan aya tanagaan ti mana, saha nu ngaremot eta seberapa batu. Tapi batu naik sorangan beuki luhur beuki naik beuki luhur beuki atuh seberapa teu make batu ge bisa. Ieulah keajaiban mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kuari ayat ditinggalna ngaranna makom Ibrahim, lain kuburan makom Ibrahim teh esteger. Ayat tapakna dirinya, tapak sampean Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah, dibongkar suhu di Arabia sababaraha kali eta lantaran ngahalangan ku sabaraha doser murun, potong diamankeun lah. Makom Ibrahim teh esteger urut ngabangun Baitullah. Jadilah Baitullah seperti ayeuna ngan kungsi runtuh, kemudian dibangun deui kurang seetik dikurangan lantaran nu halal hijir Ismail. Kuari manggis indah jasa Baitullah teh. Ketika Kangjeng Nabi putuh Mekah langsung Kangjeng Nabi asup ka Baitullah. Bahkan ku Kangjeng Nabi teh harita dititah dua lawangna. Andai kata bakal laluasa mah itu kira-kira bakal fitnah dijieun dua lawangna ngan cek Kangjeng Nabi keun bae antepkeun lah hiji bae. Kangjeng Nabi lebet langsung salat di jero keluar deui tah ieu lah Baitullah nu ayeuna. Di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui. Tu golongan-golongan anu teu sreg ka Islam musuh. Kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dareukeut jasa. Cek Kangjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah, raja sadunya aya 4. Mukminani wa kafirani, nu dua mukmin nu dua kafir. Nu mukmin hiji Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, nomor kedua Raja Zulkarnain. Kafir aya 2, hiji Raja Namrud, nomor kedua Raja Firaun ciksa kolbuh tusor. Cak Kangjeng Nabi wasayakulu khomisun, bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5, hiji deui di akhir zaman. Sayakulu khomisun wal mahdi min dzurriyyati, eta adalah mahdi ti anak incu kaula. Entek besi aya di Cisoka mahdi sing ade. Ngade eta beureun teh mahdi. Ngan mahdi nu itu mah hiji irungna mancung, nu di Cisoka mah pengeng. Bedakan berarti. Nomor kedua ngaranna sarua jeung ngaran Kangjeng ismuhu ismi wa abuhu abi, ngaranna sarua jeung ngaran kaula, bapada sarua jeung bapa kaula. Jadi ngaranna mah asli nama Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna. Aya janggotan, aya godegan kadi rapi, di dia aya hunungan, kasepna kabina-bina, gagahna nu luar biasa, dituturkeun baksana ku 300 jelema nu bakal nuturkeunana. Asa-asa salaman jeung Mahdi ditembak ngebul. Asa-asa salaman jeung Mahdi jadi gagah. Asa-asa salaman coba sesalaman jeung Mahdi nu di dieu. Tah ieu Mahdi nu asli 300. Manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna. Di mana wukuf poe Jumat, hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede, perang anu luar biasa asup, musyrikin kafirin munafikin asup ribut ke di Mina. Wah getih pohara jasa ribuan jelema mararaot lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa.
ribuan jelema pararaeh ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae di dinya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hese nanya Allahu akbar hese jang nanya lantaran salat deui ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi waktu duha gitu waktu jang duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih dan sabalikna jeung Mahdi bae Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat bae urang mah kesempatan salat ngobrol bae nah ieu Mahdi setelah manehanana istirahat langsung datang langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi lantaran disumpah karak ngaku anak Mahdi mulai datangnya nyerang ke Suriah heula jadi berarti bibit nama di Syria nu kuardisan tidinya bakal ke Irak tidinya terus ke Palestina tidinya terus ke Iran tidinya terus Timur Tengah heula terus ke Amerika terus ke Eropa ke Australia terakhir di Cisoka siade Cisokanya ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha ciri-cirina hiji geus loba anu mararabo nomor kedua geus loba anak zina nomor katilu paharaman ribawi geus teu dianggap riba nomor kaopat jelema nu geus teueuh anu ikhlas dina ayana geus teu kadeulean di dinyalah bakal turu damah di kacau bakal unggal negara di unggal negara teh bakal kacau di urang bibit kacau geus aya lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji partai jeung partai lain dek ngagungkeun bangsa jeung negara kabeh boga kepentingan urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku tapi kuaritan orang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika dididiklah ku Amerika setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika geus surat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadisna lain lalagaan ieu sadis teh talian tembak talian tembak nyana ditembak kebul mun ditanya ieu menang ti mana ilmu ngebul Cisoka make naon ieu pelor paingan pelor hese harita ieu diteureyan ku ISIS masalah ieu nah kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak bae terus bae ieu sahabat asa nurut ka tembak bae geus ribuan nu korban ayeuna ternyata di Indonesia aya pageulana nu beunang di Tasikmalaya kamari di Pandeglang jelemana bangun poho lupa daratan teu inget nanaon pokona asa teu nurut tembak bae ieu kan ngeri ku ari tah ieulah ISIS nu ku hari terus nyerang terusan teu eureun kan perlu biaya aneh nyana teh kapan mek ngaruntuhkeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae di lain sisi jana dek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir itu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macaknya teh yuk babarengan jeung Mahdi si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab Islam ISIS nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab puyang teh coba iyalah lain lalagaan ieu puyang eta secara global nakos kitu urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti nyaritakeun Mesir geus teu kaharti lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan nu didengekeun informasi akurat na baheula mah aya Gus Dur
asal urang rek ngadengekeun keaslianana gampang tak Gustur ngomong eta pasti kuari rek saha nu didengekeun kuari rek saha informasi nu akurat sedengkeun geus steril nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese kabeh ge bingungeun dan nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun ka situ maningan ngararaji bae bingung kuari geus anu wayah kawin anu can wae ge maning kawin mah bisa keburu perang keburu perang Masya Allah karim. Nah engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam, perkumpulan wali Abdal di Syam, perkumpulan Asoib di Irak, perkumpulan Mujabah di Mesir. Kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana keseluruhanana di Lubnan, Libanon. Ketika perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria, lamun Asoib engke di Irak, lamun Mujabah engke di Mesir, engke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul. Eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah. Kitu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh urang-urang eta. Nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeut jasa rasaan teh masyaallah. Mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh, lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh, tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae. Benderana bakalna akur bae. Bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung, merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beureum hideung jeung putih. Memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi. Bakal benderana hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benderana akur bae. Urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah. Dibuat seperti eta lah. Nu mantak sahabat naros ka Kangjeng. Engke kumaha eta seperti kos kitu. Bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli. Nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi nu asli. Tapi bendera napan ka urang ge bendera kos kari itu ambalah aya ieu. Malah di dieu ge di Nurul Hikmah benderana hideung leuh ngadeulana. Singa ada isi sebuah hiasan ya. Masya Allah kan. Itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perjalanan haji teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung. Geus waktu nama atuh urang teh da emang baheula eta mah tuh di alam arwah. Jawaban baheula kuari mah tinggal ngalaksanakeun bae. Kokoseran urang sakumaha kokoseran hayang-hayanganana ai eueuh jawaban jeung teu ngajawab baheula tuh hese bae. Henteu bae kajeun kumaha ge nu mantak cak soleh teh mah jang ka Mekah mah 2 surat. Nomor kahiji surat Waqiah, nomor kedua surat Tanah. Nu babari mah surat Tanah. Tereh ka Mekah-Mekahna kajeun kumaha. Tuh nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah urusan tentang haji, urusan tentang Baitullah, urusan tentang sa'i nu jelas kabeh ge ieu memerlukeun iman, memerlukeun yakin. Lamun teu make iman tur teu yakin moal bisa. Ku iman jeung ku yakin. Iman ayana di pendidikan Islam. Pendidikan Islam nambahan iman jeung nambahan yakin. Di luar pendidikan Islam iman hararese, yakin makomo. Urang ngageserkeun kayakinan kan hese ieu. Ngageserkeun kayakinan teh hese. Urang teh kuari yakin kieu yakin mah. Aing mah ieu kayakinan aing mah lamun teu dahar lapar atuh kajeun kumaha ge kitu bae. Sebab kayakinanna urang mah kana dahar bae. Lamun kayakinanna kana dahar, sanajan isuk-isuk ka dahar uduk 2 piring ke jam 10 ditanya geus dahar encan. Ai tadi ka uduk lain dahar. Sebab can yakin dahar, sebab yakinna dahar. Ta ieu kehese jase gageserkeun kayakinan ibadah jadi santri teh ya. Mimiti ngaji amil, aju ngaji jurumiyah, ngaji alpiyah, terus ngaji johar maknun mantek, cuman dan lain sebagainya gampang kan. Kabelah dia ngaji usul fikih ya warokot, usul naon gitu gaya tulis jamul jangan enteng dong kos itu.
lah babari sama nu hese ge nu hese ieu gageserkeun keyakinan eta mah sakadar ilmu yakin tina ilmu yakin supaya datang ka ainul yakin ti ainul yakin supaya datang ka hakul yakin ieu lah nu hese eta mah nu tadi olahanna sakadar olahan zahir tapi hayang ngageserkeun keyakinan kudu make olahanna olahan batin. Nah ngolah batin ieu lah nu hese nu dedeleanana lain make dedelean nu ieu tapi make dedelean nu ieu dedengianna lain make dedengian nu ieu tapi dedengian ieu aambeunana lain aambeun nu ieu tapi aambeun nu ieu mun geus bisa ngageser dedelean dedengian jeung aambeun lain nu ieu tapi nu ieu kakara jelema eta lah nu patut dituturkeun ku urang. Ieu kuari kamari kula kedatangan kiai di Banten aya 10-an meureun ka imah ngobrol lah carita tentang Banten istimewa Banten waktu lantaran ku kula didongengkeun nyana dongeng kula dongeng lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Maulana Hasanuddin eta moal aya deui datang ka Iraha ge. Emang kunaon cenah kiai kieu di antarana keistimewaan Maulana Hasanuddin teh begitu datang ke Banten Maulana Hasanuddin mah ngisingna di Banten sabulan sakali pamajikanana ngisingna saminggu sakali. Coba pamajikan ti Nurjaya atau pajikan urang lah ulanya bae itu cerita batin urang sok jarah bae teh jaho dongengna. Masya Allah muringkak bulu urang ngadenge kitu mah. Maulana Hasanuddin mah sabulan sakali ngisingna pamajikanana saminggu sakali digenggerekeun ku Maulana Hasanuddin. Ngising mah lulus ya mah teu hirup teh iraha ibadahna saminggu sakali masih digenggerekeun. Pamajikan urang mah subuh ngising jam 7 ngising deui mata sarapan jam 9 deui engke tas dohor bodol atuh bae aku ngising bae iraha maca Qur'ana. Apa majikan Maulana Hasanuddin saminggu disenserikeun ku Syekh Maulana Hasanuddin iraha ibadahna teh mangising bae. Tidinya lain marah ningkatkeun ibadah pamajikan teh langsung dikurangan dahar dikurangan minum alhamdulillah jadi sabulan sakali ngadenge pamajikanana ngising sabulan sakali Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali turutan ku sia. Eta urang mun ngadenge dongeng kos kitu apa iya apa memang kos kitu mantak bisa hiberan ge nu mantak teu eureun-eureun di zarahan ge kula dongeng kos kitu tanyana malalongo bae aya sejarahna nu mantak buku keaslian kewalian Maulana Hasanuddin teu sambarangan ge lantaran naon ieu ta ilmuna nu hese ge masyaallah karim tah tidinya lah pamajikanana bae ge eta geus bisa sabulan sakali gisingna berarti kan dahar cara biasa dahar ya cara urang mah datang ka Nurjaya teu dibere ngariung teu dibere berkat bae ngancam awas ya Nurjaya ku aing mondang deui moal ieu teu diberkatan tolol teh budak bangsa bulan bulan sekali ngising ya Allah ya Rabbi eta urang carita ngising bae kos kitu ngap biasa pan teduh teger Banten teh dicekal ku jelema nu model kos kitu Masya Allah. Tak kula maksudna dongeng kos kitu teh lain naon sebab kieu neangan coba di Banten ku ari nu apik tarolah ulah apik cara Maulana Hasanuddin ulah apik cara Syekh Maulana Yusuf ulah apik cara guru-guru orang nu kamar hiji be ulah nyokot duit ti pamarentah basa kitu tak apik urang ku ari eta bae heula tah teger agama kajen kukumaha ge ulah ngajukeun proposal dibere ulah daek aya etik mah Nurjaya seuri adena aing gede cek nya teh moal anggeus tah deuleu pancer urang Syekh Maulana Hasanuddin nu mantak manehanna nama kapan istimewa jasa ku 7 bae ge ku 7 kayak ku 3 la ilaha illallah pan bisa hiber ku 3 la ilaha illallah dongengna Masya Allah dibawa Syekh Maulana Hasanuddin teh Ustaz Arif Hidayatullah ke Mekah diasupkeun ka Jas ka dieu asup sia ka dieu asup ke nongol teh urang kos manuk
dibawa ke Mekah, diijazahan, talqin, baca, ulah nafas, tarik nafas, beres, beat, langsung, sok, baca, 3 kali ulah nafas, tarik, hibar apa? 3 la ilaha illallah bisa hibar di Mekah ka Bantu. Coba ente 3 bae. 3 hibar geus teu kudu kumaha ka pondok masing-masing, coba geus peureum bae kieu bae ngabagen bae coba. Coba. Batur batilu tah eta rahasiahan lain lalagaan masyaallah. Kunaon eta? Batin geus bersih jasa. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kuari mah tak geus carita ulah carita eta keur carita di organisasi, carita di perorangan pondok pesantren. Eueuh deui wal ti 4 sabenerna mah ngan salah sahijina waro nu 3 moal ka dicaritakeun. Ieu titipan ti Sunan Rahmat anu ngamimitian muka pondok pesantren di Jawa Timur dilanjutkeun terus ka dieu. Mantap pondok pesantren mah titipan para aulia Allah, asal ngegeser bae kana yayasan. Geus lain titipan para aulia Allah. Itu salahnya yayasan eta mah perkembangan. Itu salah mangga teh mun eueuh cilaka, eueuh sanawiyah wal awiyah atuh kaditunan kumaha perkembangan dunia. Ngan lain titipan wali, titipan para aulia Allah mah 4 salah sahijina waro. Nu 3 moal ka dicaritakeun. Kuari mah waro kadanan cara Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf hiji bae ulah narima duit di pamarentah geus hebat jasa ujian. Pangangankeun coba Ki Nurjaya di Cisokan nu henteu nyieun proposal nu mana ieu pondok pesantren. Jeung nu mana nu henteu narima duit ti pamarentah. Norekat tinggal norekat. Tapi duit ti pamarentah didaharang bae. Jemluk tama basa. Moal bisa tuh. Tuh, mantap. Baheula aya hiji manusia ngaranna Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham teh pan geus diangkat jadi kutubul aulia. Geus nikmat jasa. Ibadah penting teh geus ngeunaheun amis jasa. Masyaallah, ngeunah. Pernah ngimpi dibawa ka surga. Pernah ngimpi manehanana babarengan jeung para mursalin, para nabi. Geus dijelaskeun bahwa tempat anjeun ieu surgana. Geus senyum bae. Masyaallah. Nyana ngadoa ka Gusti abdi ieu pan geus jadi makhluk surga. Nu ku abdi dipenta abdi mah hayang nyaho tatangga abdi kuari saha engke di sorga nu babarengan jeung abdi nu deukeut ka abdi. Dibere ilham Ibrahim bin Adham, lamun maneh hayang nyaho babaturan maneh tuh aya di Mesir, ngaranna eta tempatna di dinya. Teang. Nyana ti Baghdad langsung berangkat ke Mesir. Begitu datang nanyakeun ka urang lembur eta, ampura kula jauh-jauh ka dieu rek nanyakeun hiji jelema ngaran si anu. Masya Allah cak urang Mesir atuh kunaon jauh-jauh neangan si eta. Kitu kunaon? Pemabok lah kakap tama. Nu bener nyaah katingali anjeun mah dina tarang tukang sujud, katingali dina pis tukang ibadah, katingali dina kentel tukang zuhud, katingali dina mata tukang cerik. Koneangan jelema tukang mabok maning indit ka ditu. Apa ininya nya? Iya eta tukang mabok di dieu mah. Jelema eta teh raja mabok. Aduh nyana kieu we cangcaya Ibrahim bin Adham teh aing mah nyai ilham. Berarti ti setan meureun. Kita ngadoa aja aing teh ieu ngadoa ka Gusti menta saha tibaturun ke di sorga. Mah nya setan nu ngabisiki teu kaharti. Tapi aing gadege informasina ieu ku jelas-jelas teuing. Akhirna nyana cangcaya. Ngan begitu dek balik bebeja. Tempatna bae di mana tempatna? Tuh, tempatna nu itu tuh. Lah, taman dek balik dek henteu ke geus neuleuh maka jeung barang neuleuh bener di dinya aya 40 manusia keur mararapok. Wah. Keur ngaganja kok. Du mabok nu naon. Ai nyana mah diuk bae kieu bae. Kieu. Begitu geus ningali nyana balik deh. Digerok. Hai, Ibrahim. Ka dieu.
jauh-jauh di Baghdad hayang kapanggih babaturan di sorga geus datang kunaon indit je pan nyahoon wah cak Ibrahim aing eleh ye kunyana ye ayo ka dieu mendak-mendakan ka dieu nu jadi masalah cak Ibrahim bin Adham kok nyahoon aing teh ka dieu deuk neangan ti batureun sanu ngabeja aja ngobrol ge encan ulah sok sombong jadi ahli sorga. Ibrahim tadi, enggak dicarekan cak. Ahli sorga mah nu sombong, jeung nu egois. Ya Ibrahim, ari di masjid mah nyekelan tasbih, babarengan jeung santri ngawuruk, kadang-kadang zarah, kadang-kadang jeung masyarakat ngaji. Dukas kitu batu babari sama ngan di sorgana handap nu hese ge tuh makhluk Allah nu sok mabok tuh makhluk Allah nu sok judi tuh makhluk Allah nu sok maling tuh makhluk Allah nu sok zina tugas para aulia Allah tugas para ulama sholihin eta ajak ka sorga lantarannya nage hati letik lama iman ka Gusti Allah nyahoon nya nage ngan bergelimang ku nafsu nah kula cicing di dieu ieu teh geus sabaraha taun kabehna di dieu teh aya 100 leuwih kemudian kuari terus dinasehatan tinggal 40 nah maneh mun bener-bener hayang jadi batur kula di sorga gantian tugas kula tah 40 nasehatan kumaneh Ibrahim waduh santri aing bubar saknya tuh kos gitulah para aulia Allah mantak ge begitu diangkat jadi kiai lain tambah ngeunah sabenerna mah mantak diangkat jadi solihin teh lain tambah tenang diangkat jadi wali teh lain tambah uncang-uncang tambah tugas ketika orang jadi kiai baheula nyantri beuh dahar ge jeung peda beuh wehan teh jeung lauk asin ku Allah teh dipake ka cinta dibisakeunlah ngaji dititipanlah ilmu wari geus jadi kiai boga majlis boga murid masya Allah mobil lagi sakumaha showroom nu leutik teh ditanya kunyana apa jadi takabur atuh haju deui dakwahna ge pilihan lamun ka daerah anu amplopna gede ieu boleh lamun anu moal eta kos kitu kok jadi kos kitu atuh tah tugas wali tugas ulama seperti tadi cek Ibrahim bin Adham mah satu kula tuh boga tugas bari manusia ini kana nasehatan opat ieu dinasehatan ku Ibrahim bin Adham nganasehatan pemabok mah lain cara santri mah dinasehatan tieu ka dieu lalaunan ngeunana anu mabok kudu kumaha oh carana kieu cek manehanana poe ieu nya mabokna ieu 5 sloki na isuk mah kena opat bae sia ulah 5 opat ke isukna 3 Kinur Jaya mah bisa minum nya ge dirinya deui atuh cilaka tah mah lain nasehatan anclub ieu hese kita kitulah nu mantak ararane para aulia Allah mah dek naklukeun jelema tukang mabok kudu babarengan jeung nu mabok naklukeun jeung jelema anu tukang judi kudu babarengan jeung tukang judi naklukeun jelema anu sok judi ina main gaple catur dan eta kudu ancluk eta lah hese tugas para aulia Allah teh samar nu mantak loba jelema nu leungit dileungitkeun ku Gusti Allah imma leungit hirup-hirup wa imma secara zahir maot padahal teu maot dipindahkeun mantak lamun Maulana Yusuf kuburanna aya 3 di dunia lamun saya maghribi kuburanna aya 5 di dunia ulah aneh lamun Mbah Bolong kuburan aya 9 ulah aneh kos kari itulah kula ziarah ke Yordania di dinya aya makom Nabi Musa alaihi salam zarah deui ka Baghdad aya deui makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah di ditu Yusa di dieu Yusa carua ulah aneh emang kos kari itu jelema gede deket kapan Yordan Baghdad kok di dieu aya di ditu aya kos gitulah jeleba-jeleba galalede mah masya Allah karim nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar urang make mata nu ieu ceuli nu ieu irung nu ieu
ribut nu aya teu meunang ngadenge kiai, teu meunang ngadenge nu sugih, teu meunang ngadenge nu gagah hasud aya. Tapi ketika maka nu ieu tiis nu mentak Tuan Syekh Abdul Qadir mengenaheun bahasana ulah pesimis ngaheurepan kaula mah lantaran mun boga papanggulan teu kabawa kula siap manggul, mun kira-kira henteu kabawa ku MT kula nu mangmawakeun, mun kira-kira henteu nyaho jalan ka akhirat kula bakal nuduhkeun, kira-kira henteu nyaho kana pimaknaeun secara hakiki kula bakal nuduhkeun. Ngan ulah deuleu zahir kula nu dideuleu adalah pelaksanaanna ieu urang babarengan. Nina matak waktu Sayyidina Ali begeungeun biasa ngomongna lam a'bud robban lam arok, kaula mah moal ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kula, berarti kadeuleu ku Sayyidina Ali mah pangeran. Menceritakan kadeuleu kan lain ku mata ieu ku ieu matak turun temurna ti Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, terus tinggal urang endek jeung henteuna jeung siap apa henteuna jeung masakatna deui. Nah urang mah begitu kuari ngeuneunahan bae barang urang jadi jelema ngeuneunahan baheula mah daek puasa kuari mah henteu, baheula mah daek masakat kuari mah henteu. Iyalah nu bakal cilaka. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi orang tingkatkeun iman, tingkatkeun amal, tingkatkeun Islam. Umaca la ilaha illallah, jadidu imanakum bila ilaha illallah, minimal ba'da salat 3 kali maca la ilaha illallah. Sing gletuk anu maot jadi tu Kiai Abbas minggu katukangna saminggu nikahkeun kula, kemudian besan milunga besan Karangkas Bitung ka Kiai Endim peutingna maot berbarengan jeung eta di dieu Ki Hamzah maot berbarengan jeung eta isukna di Garut deui maot deui teu muriang deui loba jasa ieu nu maot teh masyaallah karintahkeun bae nu maot mah ngan urang mah mun maot mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, aya dina keur ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae mentana jadi embung-embung pae mah datang bae dihayang-hayang aya encan mah henteu bae, nu penting mah dikiraha bae maot asal aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Bedu balik di Mekah teh tas ibadah haji kemudian ziarah ka Kanjeng Rasul. Emang kumaha gitu panu ibadah haji mah begitu datang ka Jeddah kadeuleu nama ku urang Arab malulu, padahal mah malaikat didinya nyambut disasalaman ku malaikat. Lumantak disebut aja duyufur rahman, tamu-tamu pangeran, tamu-tamu Allah. Eta bisa salamanan ku malaikat jamaah haji mah timimiti turun ti kapal dipeluk ku malaikat, bisa salamanan ku malaikat. Masya Allah ieu teh tamu Allah teu kadeuleu kan ku urang. Ngan lamun maot urang ibadah haji urang geus daftar aju maot di dieu keneh komo geus berangkat mah aju maot ta eta teh ganjaranana unggal tahun menunaikan ibadah haji diberi ganjaran sampai kiamat. Menjelema daftar kemudian berangkat eta unggal tahun boga ganjaran ka Mekah bae nyana. Komo geus berangkat haji maot unggal tahun ibadah hajina engke di akhirat teh ditimbang teh haji malulu bakalna. Ditimbang amat teh ieu ganjaran haji malulu lantaran maot jana di perjalanan atau manehna geus setor maot. Dalam dibandingkeun ku urang maningan urang daftar haji maot apa maningan ka Mekah. Lamun ka Mekah kan sakali. Tapi lamun maut unggal tahun kamu ke maning mana? Tetap orang embung bayaran, embung bae orang mah. Ya Karim, masya Allah. Tah itu cerita ganjaran ke Mekah anu luar biasa. Oh datang ke Madinah, ulah disangka Kanjeng Nabi teu ningalikeun, ulah boga keajaiban hiji. Waktu tahun 90 genep jeung almarhum Abah begitu zarah ka makam Kanjeng Nabi macet di ditu ka dieu ka ditu di bebu salam teh pan kuari mah ka ditu kabeh kriba bisa di ditu bab Jibril bisa ti dieu bisa
macet anu luar biasa. Kula di dieu, abah di dieu. Ngahalangan abah ka gencet di ditu ka dieu geus enak gencet luar biasa. Wah, asana ieu mah paeh di dieu nih. Asana paeh cak kula ieu. Ini ningali abah kula ge geus kikituan bae. Nu saejeuna sarua macet ngadu di ditu ka dieu Eta langsung bae hadiah ka Kangjeng Nabi. Langsung ya Kangjeng Nabi nage aya. Hadiah beres. Kunaon aya jelema jangkungna gedena, jangkungna ti di jelema biasa kaluhur 1,5 meter. Ti jelema nu biasa kaluhur 1,5 meter. Di sisiran bukna kasep, irungna mancung teu make kopea. Terus make baju putih ka dieu, teu make jubah putih, teu make sorban. Seuri bae senyum bae. Blek pas di hareup. Plek leungeunna kieu. Segala tuturkeun. Renggang gede. Renggang we nyunahkeun jasa terus ka hareup barang datang zarah ka makom Kangjeng, beres zarah terus jana kikian we hayu cek jana mah. Terus datang ka hareup temanggi sakali eta masyaallah. Ketika kuari ke kadedeleukeun wae. Beungeutna katingali rambutna katingali jubahna katingali asal ka Madinah we inget eta. Asal ka Madinah inget eta. Ongkos ka Cisoka bae asal ka dieu inget ka Kebo Haji Jaya. Asal ka dieu inget bae. Eta. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nayeukeur carita ibadah haji pelaksanaan tina keyakinan urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu teu ibadah haji hayang sarua jeung ibadah haji sarua sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun urang salat Jumat isuk keneh salat Jumat sarua jeung ibadah haji. Al Jum'atu hijul fuqara, salat Jumat munggah hajina nu palalaki. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Carita ibadah mah teu kudu munggah haji bae. Ja munggah haji ge ibadahna ka Allah. Di dieu urang ibadahna ka Allah. Allah mah deukeut jasa ka urang. Di mana bae urang taqarrub ka Allah jadi mantap ulah kaget. Namun Habib model Habib Lutfi jangan mah salat di mana bae. Ngalah wudu beres tak salat di dieu. Allahu akbar. Urang teu sanggup salat di tempat eta. Lamun dipikir ku urang atuh Allah nama teh di mana mah aya ieu. Urang mah kudu rapi teh kudu. Malah Habib Usman mapan salat di jalan. Allahu akbar salat duha. Bo teratri polisi. Teu wani nya salat duha bae 8 rakaat. Allahu akbar macet terus ka ditu. Allahu akbar. Mun Haji Jaya kuwi kos kitu atuh di penjara. Can ka badana. Habib Usman mapan kos kitu. Allahu akbar. Ya Allah ya Rabbi. Gitulah jelema-jelema laluhur urang nyaritakeun Habib Usman komo nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin. Nah ieu urang nyaritakeun ngisingna genep bulan sakali berarti teu dahar-dahar kan. Kok dibere kuat eta. Ulah aneh lamun eta nyaritakeun kakuatan kuari aya jelema Kiai kira-kira geus sataun parahna ngagoler bae. Ketika kula kamari umroh nyana geus bebeja bae yang geura datang kucu yang geura datang geus umur cenah teu kapanggih deui begitu kula datang langsung ngalayat. Kunaon ieu nu dek dicaritakeun lainna naon sataun teu ngadahar sangu nginum saeutik kok kuat. Biasa kadang-kadang hudang, kadang-kadang lempang. Biasa teu ngadahar sangu sama sekali ngan minum doang saeutik. Dibere kuat ku Gusti Allah. Jadi aing dibere kuat mah babari dia teu muriang. Sakitu muriang sataun geus teu ngadahar sangu nginum ge saeutik tadi anakna datang deui. Ukula ditanya, "Kumaha ieu?" Alhamdulillah cenah bukan itu. Aja dahar sangu dan teu ngadahar sangu. Tapi kuat. Coba ulah ngadahar sangu mulai ti esuk. Ngan urang nyiapkeun kuburan baheulana nya urang. Ya, daya cerita tentang ibadah haji, tentang pembuatan Baitullah, tentang sa'i, tentang jelema-jelema anu laluhur koreng kabeh ge ieu adalah kuka apikanana. Apik mah hate. Geus urang ngapikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah cabet teuing. Di akhir urang doakeun mudah-mudahan putra Kiai Haji Nurjaya, imamna, aangna jeung sarombonganana ieu mudah-mudahan diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi sehat ku Gusti Allah, diberi giat ngalaksanakeun ibadah hajina,
bisa balik deui ka dieu kalawan salamet teu aya halangan naon itu keneh urang nu hadir di dieu mudah-mudahan urang kabehan bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya 'alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa qawlan hasana wa imanan kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mau gagah jasapan mau disebut negara raja si raja naon gitu ngaranna hutan. Jol bae pecang keur nginum bae di dinya di sisi kali. Meger mah. Kirain siapa ternyata ente. Jangan banyak ngomong. Udah 2 hari aku nggak dapat mangsa bagian sekarang asana mau nanti kampung Melayu masalah itu. Jangan gitu dong, tenang aja dulu dah, saya mah namanya juga rakyat. Iya rakyat itu jangan banyak omong. Udah gua leg-leg lu. Cak becak deh ulah gitu, ulah kena-kena aing rakyat. Hajudek dileg-leg bae. Ngadu jeung aing. Ceh. Sia teh nyaho kagagahan aing jeung kahebatan aing. Nyaho cek ngeunan. Tapi tetep bae ngadu bae. Aisyah buka kekuatan non ulah PBJ jeung ulah dahanya engke bae di lapangan. Cih. Cek baung teh sagede sia wani ka aing. Atuh nu mantak nang tangan ge cek ya nanti. Ngan ulah kuari seminggu deui. Cek kana. Maksudna tonton seluruh hewan-hewan nu aya di hutan ieu keuna nonton urang adu. Aing heran ke sia. Becang. Sagede sia ngalawan aing atuh aing kumaha ngaduna jeung sia. Kekuatan mah pokona mah lain nu urang aya nu boga buadah. Nu bener sia becang aing moal dahar datang ka kuari ka saminggu supaya aing ngaleg-leg hijian. Nah lain mah kajenting aya mangsa-mangsa moal dahar aing supaya aing puas calangap leg beres. Atuh hayu bae. Bener sih, bener. Tentukan waktuna jeung tempatna. Bejaan rakyat seluruh hutan bejaan urang bertarung gitu. Saha nu menang eta nu jadi raja. Jangan bujakeun ka kabeh rakyat-rakyat nu aya di hutan di bejaan bahwa pecang dek ngadu kekuatan jeung mau dalam rangka memperebutkan raja hutan. Rakyat kabeh pesimis sapira pecang. Lah, pecang. Nya ngadu jeung mau. Uti ituna. Tapi rakyat datang ke pecang. Pecang Aisyah bener emang nang tangan mah bener. Aisyah dek kumaha lalakonna? Aing dek nyieun. Dek nyieun naon? Nduk nyieun bungkus. Bungkus naon? Topeng-topengan. Dina kayu nu teuas caknya nu sarupa engke jeung wajah aing
abahnya ngaleg-leg aing berarti ngaleg-leg kayu sia bisa tuh nya bisa aing mana mah jeung rekan-rekan kabehan yeung geus dipersiapkeun aing teh ai kitu nama tuh ayo nu percaya milu nu teu percaya mah tetep memilih ka maung. Nah, itu tetep bae maung urang daripada jadi mangsa-mangsa maung geus mending ka maung bae lah. Ai nu percaya mah susuganan sakinah sadunya ahoy. Cek urang tiba heula cenah dikuasai bae ku maung. Sugan bae ku ari nu jadi presiden urang cek nya teh atuh pecang. Bener saminggunya nyeunan topeng. Wuh, tina kayu nu pangteuas-teuas. Jiu, nu kira-kira bangsa dilegleg kunyana teu kalegleg. Jieu ku teuas. Jadi taruh dipake ku pecang percis pecang. Jadi dijieun sedemikian rupa bae hebat jasa. Wah, tuh wae hadir tuh sadagara leuweung hadir kabeh nyaksikeun pertarungan pecang jeung mau wah hebat jasa. Waktu di jalan kene geus sarana pucang batur ge mau bot biasa babagi atuh kos kuari bae geus kitu babagi datang ke lapangan tuh biasa nu jadi wasitna gajah tulalena pan panjangnya sut mulai wah atuh kasungkur pocang bro cek maung teh udah naonan sia naik deui peucang atuh adu tanaga deuk kumaha menangna sapira peucang eleh deui ai sia ngalawan atuh ka aing cek mau teu ngalawan amat ayo bae sih cek cenah tut sia eleh deui bae geus 3 kali atuh terus bae cek cenah sakele pokona aing mah datang ka dileg-leg sia bener bae dileg-leg teuas dilepehkeun deui mulai getihan cih cak mau kok yang jadi gagah kieu pecang sia boga hizib di mana asana pelor beureun dia ku sia di daharannya gaduh deui sot leg-leg deui bluk wah digayem punya kayu atuh digegel dipersiapkan pan aya cucuk-cucukan segala paku segala wah ngagole wow pendukung pecang hidup pecang tinggal ieu bae pendukung mau terus lawan manya mau ngeleh hayu lawan ku jeung 3 kali golepak mau ngeleh. Nah, cak pecang teh baru kali ini sejarahnya singa kalah sama rakyat. Singa kalah sama pecang. Langsung didiuk. Dinobatkan bahwa pecang pada saat ini sebagai raja di hutan ini. Kabeh itu percaya, Bang. Heran yang pecang jadi raja engke kumaha mun aya sesuatu di negara urang di negara leuweung serangan di negara leuweung nu sejen ka urang engke urang hese ieu coba urang datang ka ditu datang lalaunan nanyakeun keaslianana emang gagah apa lain mimitina mah teu buka carita saminggu 2 minggu karaknya nyarita waktu entuk cek kan bisa gagah gitu di belakang saya ada siapa jadi bukan saya yang gagah tapi topeng saya jadi horenganan pecang mah gagahnya jadi topeng kos gitulah di negara di itu tapi kalau raja terpilih jadi raja ya terus jadi raja mulai rakyat dararemo berbagai-bagai macam demo lantaran nyanana dijadikan topeng masalah topeng tinggal topeng terus jana lantaran dinobatkan jadi raja
terus geus diarintip ku orai, geus diarintip ku bangsa ku Daniel, geus diarintip ku ua-ua, ku buaya, geus diarintip urang pinclangan meuh, terus diarintip. Tapi tenang-tenang we peucang mah tuh jadi raja ieu ngaranna ge. Ai geger sia aing topeng aing sia, awas sia aing onam topeng aing sia, leg-leg sia mun teu getihan sia. Peucang hebat teh peucang. Jadinya nama jadi raja teh make topeng. Kos gitulah di negara nulai negara Islam selalu jadi topeng-topeng. Geus kos kitu kaayaanan atuh urang di negara urang tetep bae urang dijaga, diraksa. Urang memang kos kieu tetep urang ngadoa ka Gusti Allah supaya urang dibere tentrem. Ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu urusan negara mah urusan negara, urusan urang mah urusan urang. Ieu kitab keur nyaritakeun tentang dakwah nu pemutusanana mulai ti penyelidikanana urusanana urusan negara. Walau ankaral mudda'a alaih al-lawtha fi haqqihi Zaid boga bapak ngaran Bakar, kemudian Ki Bakar terbunuh oleh penjahat-penjahat anu menginginkan bahwa Ki Bakar terbunuh. Terjadilah Ki Bakar terbunuh. Kuari di teangan pelakuna atas laporan Ki Zaid terhadap sahibul wilayah. Di urang laporan nu terdekat adalah Polsek. Pertahanan dalam negeri adalah polisi. Untuk supaya negara tetap aman, kondusif, ieu adalah polisi nyana ngaman-ngamankeun besi aya janda nyana tanu ngamankeunana, termasuk pengamanan besi aya nu maling kutang, maling sempak, nyana pengamananana polisi. Leuwih berat leungit sempak daripada leungit motor. Motor onam tak masa pira mau tapi sempak bapak. Waduh pemiliknya bahaya itu. Namun leungit sempak, duh cek nyana ieu teu dibungkus berat pantar iris cek nyana. Bahaya. Besi cara aya dongeng rangda teu make calana aju nyana hees, barang hees pan mongkong muka aya beurit asu. Pajar liangna pan punyana. Berit asup pan dongeng ngata kos itu cak tatanggana sial daripada berit tentu mending berit aing tadi tatanggana tolol eta mentek sing ade lamun geus ngarasa rangda ulah datang ka teu make calana geus aya berit nyasap teh nyaho pan teu ieu Ki Bakar meninggal dunia. Dilaporkanlah ku Ki Zaid ke polisi. Atas laporan Zaid terhadap polisi, maka polisi mencari pelaku pembunuhan terhadap Ki Bakar. Mulai ayat tanda-tanda mengarah karena pelakuna bahwa pelakuna adalah Ki Umar. Di samping penyidikan polisi atas laporan Ki Zaid tentang bapakna meninggal dunia, nyana rekanan lajeng Ki Umar, nyana boga masalah lajeng Ki Umar, ditampunglah ku polisi. Setelah eta
terus diselidiki ku polisi tentang naon permasalahan antara Ki Bakar jeung Ki Umar. Setelah aya tanda-tanda, panggil Ki Umar. Panggil Ki Umar. Umar, ya. Kamu tahu tentang mayat Ki Bakar yang telah meninggal? Dengar sih iya. Bukan masalah dengar. Punya hubungan apa kamu dengan Pak Bakar? Kalau saya sih hubungan ada dagang, Pak. Makanya saya kehilangan setelah meninggalnya Ki Bakar. Enak lo jawab ya. Tetapi kan ada permasalahan yang belum selesai antara kamu dengan Bakar. Kalau urusan dagang mah Pak, itu namanya dagang. Urusan penyelesaiannya itu mah urusan intern saya dengan beliau. Nah, tetapi kan permasalahannya ini makin dalam, makin menjadi-jadi, sehingga barangkali ini mengarah kepada pembunuhan, dan setelah diselidiki pelaku pembunuhan adalah tidak lain kecuali hanya orang dekat. Oh Pak, harus ada tanda-tanda Pak, harus ada tanda bukti Pak, jangan sembarangan. Negara kita negara hukum nih, ntar dibabet bapak nih mas saya. Waduh, ntar kick balik sama saya. Emang apa? Nggak boleh begitu dong. Kirain saya mau dipanggil ke sini mau apa? Ternyata saya mau diinterogasi tentang itu. Nah, terus ditanya kaler kidul, etan kulon dan lain sebagainya. Tetap polisi dalam penyidikan mengarah bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Bakar adalah Umar. Ternyata Ceki Umar, enak aja, tetap saya tidak mengakui atas pembunuhan terhadap Ki Bakar. Tidak, saya sama sekali tidak. Nah, Ki Umar anu dituduh untuk sementara atas laporan Ki Zaid selaku anak, ditambah dengan laus tanda-tanda yang mengarahkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap Ki Bakar adalah Ki Umar. Tapi setelah Ki Umar diinterogasi tetap inkar. Kumahata walau ankara, lamun inkar al mudda'a alaih Ki Umar anu didakwa atas desakan Ki Zaid ku polisi tentang ayat tanda-tanda yang arah karena pembunuhan laus nyarana pihaki, Ki Umar tetap inkar mempertahankan hakna. Tidak, tanya ngomong bakola lam akun ma'al mutafarriqin, anu saya bukan termasuk orang yang taparruk dengan Ki Bakar selaku pembunuhan. Andai kata ayah sababaraha urang, saya tidak termasuk di dalamnya. Andai kata ada permusuhan-permusuhan, saya tidak di dalamnya. Pokoknya inkar, mempertahankan hak, saya tidak membunuh. Kumata lamun kos kitu sudiko dibenerkeunlah Ki Umar, cuman biyaminihi disumpah atas sumpahna Ki Umar untuk menyelamatkan diri. Ia adalah sebagai tanggung jawab moral dirina, jangan nyelamatkan diri. Eta teh lamun Ki Zaid selaku mudai pendakwa nu ngadakwa lapor ke polisi tanpa make saksi. Lamun Ki Zaid laporan terhadap polisi bahwa pelakuna adalah Ki Umar, nyana didukung ku dua saksi anu kuat, maka ditanya tentang saksina, hiji-hiji tanya saksina, ulah dihijikeun saksi pertama, saksi kedua. Lamun memang aya kesamaan, nyana menyaksikan, ditanyana teu meunang bareng si saksi satu-satu, ieulah aturan fikih. Setelah disatukan ternyata benar
untuk mengarah pelakuna adalah Ki Umar. Saksi ieu adalah sangat kuat menghelak, tinggal menghelak engke Ki Umar na ieu teu meunang disumpah. Lamun mudai Ki Zaid laporan ke polisi kemudian tangkap Ki Umar, nah Ki Umar nah menghelak sumpah berarti demi Allah wallahi billahi ta'ala bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atas terbunuhnya Ki Bakar. Jadi numantak ucapan Kangjeng Nabi al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'alih. Saksi untuk orang yang mendakwa harus mendatangkan saksi, 2 saksi nak lalaki. Nah, lamun awewe bah 2 leuwih saksi hiji ge lamun kuat masalah. Kamari geus dicaritakeun hiji adil masalah komo 2 3. Awewe hiji teu bisa 2 adil masalah komo leuwih mah. Lamun aya saksi kuat ieu mah teu aya saksi, kembalikan ke mudda'a alaih. Andai kata saksina atawa lemah kembalikan kuari ke mudda'a alaih Ki Umar sumpah. Mentak saksi untuk orang yang mendakwa lamun kuat terus atawa lamun ieu mah teu kuat berarti aya lemah maka kembalikan ke mudda'a alaih. Ieu adalah sumpah. Mantak sudiko biyamini, benerkeun Ki Umar dengan sumpah. Eta ge sakitu encan pinis. Lamun geus sampai di dinya tanya saksi, atau aya lemah setelah saksina ditanya ternyata satu-satu saksi ieu sangat tengah hiji teu nyambung, maka lemah berarti saksina. Kulantaran lemah kembalikan permasalahan kamu da'aleh yakni Ki Umar sumpah. Setelah siap benyana sumpah demi Allah demi Rasulullah saya tidak melakukan pembunuhan eta. Selesai. Untuk sementara pending heula. Eta nu kos kitu kan eta mah sakadar di polsek mun bisa di polsek selesai geus. Tapi lamun teu bisa naik antarkanlah oleh polisi sakitan tersebut ke kejaksaan. Persiapkan Zaid selaku mudda'i mempersiapkan saksi-saksi kuat untuk mengarah bahwa pelaku adalah Ki Umar. Kuari ke meja hijau. Jadi kuari geus diserahkeun polisi mah hanya nyokot nganterkeun sebab teu bisa diselesaikan kekeluargaan di polsek. Setelah tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, anterkeun ke pemutus hukum, ialah kejaksaan. Anterkeun ka ditu. Memehna nyana di ruang teralis heula. Mungkin 2 minggu saminggu untuk supaya sebagai pendakwa ngumpulkeun saksi-saksi kuat. Rapi sebenarnya mah. Ngeunaheun lamun urang nyaho mah anterkeun ka kejaksaan. Kuari dikaji ku pihak kejaksaan, panggil Ki Umar. Tok dasi Ki Umar sakumaha tah dipraktekna. Selesai polisi mah neangan penyidikan langsung pecah anterkeun ka kejaksaan. Selesaikan polisi mah geus beres. Capek polisi gawe lain capek-capek deui walaupun dibantu ku pihak mudda'i Zaid untuk ongkos-ongkos dan lain sebagainya. Jisamsu geus teu kahitung asal datang ngarokok malah mah eukeur henteu nyidik tetep datang bae anu dimaksud merokokna ieu. Di Lampung mah kos gitu, di urang mah leuwih. Tetapi tetap polisi gawe istimewa capeknya nah aya nu kitu henteu polisi ge anu bener-bener konsisten tak ulah sakira ulah bener-bener konsisten saya tugas pokona mah geus dikalanti da teu kula mah ngalaksanakeun tugas bisa-bisa aya mayat 2 ieu nya hiji mayat Abu Bakar kedua mayat kula kan bisa gitu teu dahar paneangan ente jadi ulah sampai teu dahar makan ulah sampeikeun aya mayat 2 ya. Sial tak polisi bisa biasa.
diaturkeun ke polisi ke jaksa kejaksaan anak di luar tugasnya silaturahmi ka Imah Ki Umar untuk menanyakan tentang kasus tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, oh pajak saya. Iya. Kok nggak jalan depan? Jalan mah dari dapur bae sih. Ya tuh. Oh bro, emang sebenarnya aku masih masalahnya kan ini saya data-data jeung saksi-saksi lagi kamu. Gitulah Pak Jaksa. Iya mah kieu bae lah jatuh masalahnya orang teu ngeunaheun kan. Aja Pak. Jadi supaya diselamatkan bae tah kira-kira sabaraha ajuh. Mun kitu mah Tuhanin teu bangsa 50 juta. Kembali Bang, sakit. 50 juta Pak Jaksa meureun gede teuing. Kumaha lamun 25 atuh teu bisa 25 mah. Naik kan sabaraha tuh naik atuh. Geus 35, geus lah 40 lah. 40 geus jadi. Aduh tawar sial. Di imah jalan dapur. Geus masalah tuh geus eta mah. Nah, engke kieu nya. Gaya nangke ya dalam apa namanya persidangan kieu. Pertama kieu gamai ulah kaget maksudnya dalam persidangan kieu. Tapi tetap selamat tuh masalah guys. Dengan 40 juta selamat. Ya guys beres tuh obrolan.